Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 SMP Atanapi Madrasah Sanawiyah anu Ibu Lilis dipikareus tepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda kelas 8. Dina danget ayeuna materi nu baris dipedar ku Ibu nyaeta materi praktek panata acara. Materi praktek panata acara mangrupa salah sahiji kompetensi dasar keterampilan anu kedah ku hidepi cangking di kelas 8 SMP. Para siswa kelas 8 wilujeng ngaregepkeun materi praktek panata acara. Ayeuna urang pedar kompetensi dasar keterampilan materi panata acara. Anapun kompetensi dasar keterampilan materi panata acara nyaeta hidupkeun kedah tiasa menyajikan teks memandu acara dalam situasi formal dan non formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat atau lentong. Sedangkan tujuan pembelajaran tina materi praktek panata acara nyaeta sabada kegiatan diajar siswa kedah tiasa menyusun teks memandu acara dalam situasi formal dan non formal dengan benar dan mendemonstrasikan memandu acara dalam situasi formal dan non formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat atau lentong. Para siswa sarta acan urang praktek hidup kedah mukaan deui teori ngeunaan naon ari panata acara teh, teras kagiatan-kagiatan naon wae anu biasana nganggo jasa panata acara, terus hal-hal naon wae anu dianggap penting pikeun jadi panduan atau napi padika hidup lamun jadi panata acara, sareng teknik naon wae anu kedah ku hidup dicangking sapoama hidup janten panata acara. Mung bilih hilap Ibu beri dipedar deui ngeunaan hal-hal naon wae atau hal-hal penting naon wae anu kudu diperhatikeun saupama hidup jadi panata acara. Anu kahiji nyaeta hidup kudu apal kana acara anu rek dilaksanakeun. Kadua, hidup oge kudu apal saha wae anu bade ngaluhan ieu acara atau napi nu hadiran ieu acara. Teras anu katilu nyaeta hidup kudu apal saha wae nu rek nepikeun biantara pamapag atau napi biantara sambutan nya pidato sambutan. Teras anu kaopat hidup kudu apal kana runtuyan atau napi susunan acara tingawitan awal dugi ka akhir. Teras salajengna hal penting anu kudu diperhatikeun ku panata acara nyaeta hidup kudu apal saha wae nu rek jadi pangisi acara, poe acara inti, acara hiburan jeung acara-acara kegiatan sejenna. Salajengna aya hal teknis anu kedah ku hidup diperhatikeun nalika hidup jadi panata acara. Di antarana nyaeta hiji, sora urang kudu bedas jeung bentes.
pedas tu tarik tapi tengah jorowok jeung bentes atau jelasnya. Terus anu kadua lentong irama lagu irama kalimahna jeung wirahma irama kudu merenah ya tongkal leuwihi. Terus anu katilu nyaeta mibanda pangweruh atau pengetahuan anu jembar ngeunaan materi acara anu rek kita pikeun hartosna memiliki pengetahuan yang luas ngeunaan materi anu bade ku hidup di pandu acarana. Anu kaopat nyaeta diboga kamampu ngareka basa pikeun bumbu pangirut atanapi daya tarik jeung kudu bisa ngahirupkeun suasana. Ngareka basa tuh hartosna merangkai kata-kata ya. Terus anu kalima nyata surti tetapi ngarti karena kahayang suasana jeung kahayang hadirin. Kamu suasana misalnya bosenkeun orang kudu bisa nyin suasana teh hirup deui gitu nya. Boh bisa ngabanyo atawa nyin acara-acara pangirut sejena misalnya ngayakeun door prize atanapi naonnya. Anu kagenep nyata orang kudu miboga sikep anu hade ngawengku tata krama. Terus paromantu mimik wajah jeung rengkak paripola sejena saluyukeun jeung kondisi atanapi suasana acara anu ku urang dipandu acarana. Para siswa, ayeuna ku ibu hideuk bari sipaparinan video contoh kumaha pamhideuk praktek janten panata acara dina Baturay Tineng. Lujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng sumping sadayana. Bapak miwah ibu hadirin sadaya hormatkeun simkuring. Langkung ti payun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah nu Maha Ghafur anu parantos ngalungsurkeun pirang-pirang rahmat sareng kakiatan ka urang sadaya. Dugi ka dina danget ieu urang tiasa patapung saur patarima basa dina wanci anu sakieu mustarina. Shalawat sinareng salam mugia teras ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Simkuring atas nami Panata Calagara ngahaturkeun sewu nuhun ka bapa miwah ibu kali hadirin sadaya anu parantos kersa rurumpaheun sumping ngaluhan ieu acara. Anapun ayeuna urang kempel ngariung dina ieu pajemuhan dina raraga Baturay Tineng siswa-siswi kelas 8 anu parantos ngarengsekeun pancena nyuprih pangarti ngala pangabisa di ieu sakola. Hadirin anu sami linggih, supados ieu acara lumangsung kalian lungsur langsar sarta aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang kawitan kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sateu acan dugi kana acara pokok, simkuring seja ngadugikeun runtuyan acara naon-naon anu bade dipidangkeun dina ieu acara Baturay Tineng nyaeta anu kahiji aya bubuka, kadua ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu panitia Baturay Tineng, kaopat himne SMP anu bade dipidangkeun ku tim paduan suara, nu kalima pamapag ti pupuhu komite sakola, anu kagenep aya himne guru anu bade dipidangkeun ku wawakil ti kelas 8, katujuh pamapag ti Bapak Kepala Sakola sakantenan masrahkeun siswa ka komite sakola. Anu kadalapan upacara adat jajab miang kelas 8. Kasalapan papasrahan ijazah secara simbolik ka siswa kelas 8 anu jumlah penten rapotna panggedena. Kasapuluh
piagem pangajen ka 10 siswa anu nyangking prestasi dina widang akademik, olahraga, jeung kasenian. Ka-11 aya panutup atanapi sareng doa. Nu ka-12 aya pinton seni ti murid-murid kelas 7 jeung 8. Hadirin anu sami linggih, mangga urang kawitan wae ku ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade digalindengkeun ku saderek Dani Ramdhani kalawan sari tilawah saderek Kartika. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Dani sareng Kartika anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, mugia barokahna ngocor ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nincak acara salajengna nyaeta laporan pupuhu panitia paturai tineng. Sumangga kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD dihaturan. Hatur seueun nuhun kakersana Bapak Cece Supriyatna di SPD anu parantos ngaduikeun laporanana. Salajengna sumangga urang sami-sami ngabandungan hariring himne SMP anu bade dipintonkeun ku tim paduan suara. Mangga dihaturana. Hatur nuhun ka tim paduan suara anu parantos ngaheulangkeun himne sakola urang. Estu matak nyerep kana ati sanubari, nodel mamaras rasa. Matak kelar, matak waas. Utamina kanggo akang-akang sareng teteh-teteh anu enjing pageto bade ngantunkeun ieu sakola. Bapa miwah ibu hormateun simkuring. Acara salajengna nyaeta pamapag ti pupuhu komite sakola. Kakersana Bapak Mukmin Syafaat. Mangga dihaturana. Hatur nuhun ka pupuhu komite sakola kersana Bapak Mukmin Syafaat anu parantos ngadugikeun pamapagna. Salajengna mangga urang ngabandungan deui hariring nyaeta himne guru anu bade dipidangkeun ku wakil ti kelas 8. Mangga dihaturana. Jasa guru anu teu kaukur ku jerona laut, anu kanyaahna mapakan legana dunya. Taya pamrih dina ngatip murid-muridna, ikhlas temandang pamulang tarima. Hatur nuhun Bapa sareng Ibu guru anu parantos ngatik ngadidik simkuring sadaya. Mugia sagala amal kasayan Bapa sareng Ibu guru kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami linggih, acara salajengna nyaeta pamapag ti Bapak Kepala Sakola sumangga kersana Bapak Ganda Wikarta MPD dihaturana. Hatur seueun nuhun kakersana Bapak Kepala Sekolah anu parantos ngadugikeun pamapagna. Mugi-mugi wae sagala piwejang anjeunna janten bekal kanggo urang sadaya dina ngalakonan hirup pikeun ngahontal cita-cita. Hadirin sadaya hormateun simkuring. Cunduk kana acara pokok nyaeta prosesi jajab miang kelas 8 anu bade dipagelarkeun dina wangun upacara adat di kelas 7 sareng kelas 8.
nyanggakeun widanganan. Hadirin anu samilinggi, alhamdulillah upacara adat jajab miang kelas 8 parantos lekasa. Wilujeng akang teteh parantos lulus sarta kenging ijazah di ieu sakola. Nyiring bingah kasadayana, wilujeng angkat, wilujeng neraskeun ka sakola anu langkung luhur, wilujeng ngahontal cita-cita. Mugia sadayana anu dicita-citakeun ku akang sareng teteh tiasa kahontal. Amin. Salajengna kersana Bapak Kepala Sekolah dihaturanan kanggo maparinkeun ijazah secara simbolik ka wawakil siswa kelas 8 anu parantos janten pinunjul ka hiji ngahontal prestasi peunteun rapot pangagengna di antara sadaya lulusan. Mangga dihaturanan. Hadirin murid-murid di sekolah urang parantos ngahontal rupi-rupi prestasi dina bidang akademik, olahraga, sareng kasenian. Di antawisna dihontal ku murid-murid kelas 8, boh nuju kelas 7 atanapi 8, boh nuju di kelas 8. Kukituna sakola maparin piagem ka 10 urang murid kelas 8 anu ayeuna lulus anu parantos ngahontal prestasi. Kanggo ka murid-murid anu disebatan namina mugi langsung kapayun dina widang akademik. Ana Kristiana, Andika Pratama, Soleh Kurniawan. Dina bidang olahraga, Sendika Prayoga, Ridwan Gunawan, Lucy Lisnaningsi, Wiwit Pratiwi. Dina bidang kesenian, Dimas Patria, Rizky Nugraha, Yuris Prasetya. Salajengna kanggo pangersa Bapak Kepala Sekolah, mangga dihaturanan kapayun kanggo nyanggakeun piagem. Hatur sewu nuhun, tangtos urang sadaya ngiring bingah sareng reueus ka murid-murid anu parantos nampi piagem pangajen. Mugi-mugi eta prestasi janten contoh kanggo adik-adik kelasna ngangkat ngaran jeung wibawa sakola. Amin. Mangga sadayana lalinggih deui. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse kapidangkeun kanggo tawis syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Mangga ieu acara urang pungkas bae ku ngadua anu bade dijejeran ku Ustad Akhyar Ruhimat. Mangga Pak Ustad dihaturanan. Bapak miwah Ibu kali hadirin sadaya anu sambilinggi. Acara paturai tineung parantos rengse. Kanggo ngareuah-reuahna ieu acara bade dipungkas ku pidangan rupi-rupi kasenian. Ieu acara hiburan bade dijeran ku saderek Pandu Maulana sareng Eis Yuliani, MC favorit urang sadaya. Mangga saderek Pandu sareng Eis dihaturanan. Hadirin mugi keprok. Hadirin rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tah para siswa rupina sabada hidup parantos nyakseni video prak-prakan tapi praktek panata acara dina kegiatan paturai tineng. Mudah-mudahan hidup sekenging gambaran kanggo hidup mungkin praktek nyalira kumaha janten panata acara. Rupina mungsa kitu pidangan materi anu tiasa kapedarkeun nyadanget ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.